Hari Nabi urang dipedalkeunana di Mekah jeung diutus janten Rasulna mati di Mekah gali ka Madinah dugi ka pupusna oge di Madinah ari dipendemna tetep di Madinah ari Ramadan nyaeta Raden Abdullah ibuna Aminah alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah ari nasab Kangjeng Nabi ti jihad rahmat Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan Aya kau soe nasab sabadaanan ka Nabi Adam alaihi salam ari nasab Kangjeng Nabi ti jihad ibu Sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab Abdi Manaf bin Jurah bin Kilab kumpul sadayana nasab Kangjeng Nabi ti jihad rahmat sareng ti jihad ibu nyatana di Kilab.